Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manaha awliya'ahu al-wusula ila musyahadati anwarihi saniyah wajtabahum liirsyadil khalqi wa ib'adihim 'anil wasawisi syaitaniyah wa ja'alahum abwaban liman yuridul wuluja li hadratihi wa khassahum bil ma'arif wal asrar min baini khaliqatihi wa aminahum fi kitabihil muqaddasil maknun biqaulihi ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-khatim al-mustafa ibn al-Muttalib ibn Hashim ainir rahmati rabbaniyati siratillahil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa allau istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam taraktukum 'ala al-mahajjati wal bayda taraktukum 'ala al-mahajjati wat tariqatil bayda al-hadits. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci nu parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Salawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjudan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para habaib. Bil khusus di tengah-tengah orang aya Habib Syumi Al-Hasani di Libya, teman daripada Raja Muammar Gaddafi, hadir di tengah-tengah orang. Kedua adalah nu teu asing deui Al-Habib Umar Al-Tohar, panjang umurnya. Saat dia ada di tengah-tengah orang, walaupun nyana dibutuhkan di halqah thariqah hari ini, tetapi nyana leuwih cenderung ka dieu. Dua ketilu ayah Habib di Mesir ulah ditingali soal maca Qur'ana tapi nagarana. Ieu negara ti negara tua, Mesir tua, dari negara kerajaan Nabi Yusuf alaihi salam, hadir di tengah-tengah urang. Kemudian aya Habib-habib nu lain, alhamdulillah mungkin hari ini adalah hari habaib. Di tengah-tengah urang habaib malulu ieu, nu asli jeung nu teu asli aya kabeh. Alhamdulillah bupati orang hadir termasuk di jumlati habaib kene. Bapak Gubernur hadir tapi di rumah masing-masing. Tetapi alhamdulillah Pak Kapolres
Dandim hadir alhamdulillahirabbil alamin. Ulah coba-coba ente ngaluarkeun pistol. Aya Kapolres, aya Padandim di dieu. Nu jelas hadir urang di dieu satu tujuan, hayang menang syafaat ti Kangjeng Nabi, hayang jadi murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Nu hadir nu teu hadir urang doakeun mudah-mudahan kasyafaatan ku Kangjeng Nabi tur dijadikeun murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani. Qaddasallahu sirrahul aziz. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dina saha simkuring sakumaha biasa rek nyaritakeun ala kadar silsilah thariqah anu sampai ka simkuring, tetapi lain berarti simkuring ahli thariqah hanya sekedar kawasiatan langsungkeun haul, langsungkeun tata cara. Sebab anu merenah jadi ahli thariqah kuarin ieu mah ala kadar silsilah. Hiji pun bapa kenging ti Abah Haji Dimyati, kenging ti guruna Kiai Arsyad bin Haji Ismail, oge kenging ti Kiai Dahlan bin Arjai Tanjakan, Kiai Dahlan kenging ti Kiai Husein Carita, Ki Husein kenging ti Kiai Asnawi Caringin, Ki Asnawi kenging ti Syekh Abdul Karim, Syekh Abdul Karim kenging ti Syekh Ahmad Khatib Syambas, Syekh Ahmad Khatib Syambas kenging ti Syekh Syamsuddin, Syekh Syamsuddin kenging ti Syekh Muhammad Murad, Syekh Muhammad Murad kenging ti Syekh Abdul Fattah, Syekh Abdul Fattah kenging ti Syekh Usman, Syekh Usman kenging ti Syekh Abdul Rahim, Abdul Rahim Abu Bakar, Abu Bakar Syekh Yahya Isamuddin, Syekh Waliuddin, Syekh Nuruddin, Syekh Syarifuddin, Syekh Syamsuddin, Syekh Muhammad Hatak, oge kenging ti Syekh Abdul Aziz, Syekh Abdul Aziz kenging ti ramana Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz, Syekh Abdul Qadir kenging ti Syekh Abu Said Al Mubarak Al Mazum, oge kenging ti guruna Abu Hasan Ali Hakari, oge kenging ti guruna deui Abdul Farad Turtusi, oge kenging ti Abdul Wahid Tamimi, Abu Bakar Syibdi, Abdul Qasim Junaidil Baghdadi, Syekh Syiri Sikti, Syekh Ma'rufil Qurqi, kenging ti guruna Abdul Hasan Ali Ridho, kenging ti guruna Musa Al Kazim, oge kenging ti Syekh Ja'far Shadiq, Syekh Muhammad Baqir, Syekh Imam Zainul Abidin, kenging ti guruna Sayyidina Husain Sayyidina Husain radhiyallahu an, Sayyidina Husain kenging ti ramana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Sayyidina Ali kenging ti guruna langsung ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi ti malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ti Rabbul Izzah Allah subhanahu wa ta'ala. Malam yattasil silsilatuhu fa huwa maqtu'ul faid. Jelema nu berthariqah teu nyambung silsilahna, putus faid. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi ulah nyangka bahwa di dia ahli thariqah komo kasim kuring mah. Sebab ahli thariqah mah biasana cumplang campling. Ahli thariqah mah teu kanyahoan baheula di Tangerang aya jelema eedanan. Teu kanyahoan ku sasaha ge. Eueuh nu nyangka edan we edan. Kuari ge kan loba nu edan di Tangerang asli. Ieu mah edadan beda. Nah, eueuh nyaho setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun disangka nu edan we. Bahkan ku budak leutik kadang-kadang diome. Edan teh edan we meus. Tetapi aya salah seorang kiai Tangerang zaman Ki Khairun. Si Ki Khairun lamun hayang nyaho eta nu edan wali. Coba bener tuh akhirnya si jelema nu ngadenge teh ya, nu ngadenge ngaranna Soleh datang kan edan. Assalamualaikum nya dempo we kieu. Assalamualaikum 3 kali karak dijawab assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minta doana kula wali. Nyaga ka aing wali. Aing mah nu edan. Sia kula nyaga ka aing wali. Tetep pangdoakeun kula pangmentakeun hampura ka Gusti Allah. Aisyah nyaho sia aing wali tisa ti Kiai Hairun cenah. Kunaon ngabubak kemukakeun rahasia teh si Hairun cenah.
aing saking geus edanana masih kanyahoan keneh bae geus aing mah ngadoa bae ka Allah supaya aing dipendekkeun umur supaya 2 poe seminggu pae ieu ge asana Habib Rozak ngadoa pae hasan wali mah mung kanyahoan ai kuari mah wawalianan jubah digedekeun segala rupa bariteung teu sabenerna ya sakikituna we ai asli mah masalah. Nah kuari mah jubah panjang calana nolol ka handap janggot sakieu Masya Allah di Indonesia ambal aya tarang hararideung sakumaha dipekan bae tah tetapi teu asli tanu asli mah sakumaha tadi ketika kajahoan cerik kan ya Allah ya Rabb sakieu geus nyumput tapi masih keneh kanyahoan bae eta hayarun berarti lain jelema leutik bisa nyahoeun ka aing kikieuan bae ge nah henteu lila ke hayarun ge sarua lantaran nya ge berarti kanyahoan akhirna ngadoa ka Gusti Allah ya Allah ya Rabb ieu mah lamun kira-kira geus beres balah mending anggeus ge teu lila mau tah jadi lamun geus kanyahoan walina mau teu lila mah nah di dieu loba nu geus kanyahoan walina ieu nah saya ku yang ditunjuk ya kira-kira tereh eureunnan ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lamun urang nyaritakeun seputar wali urang diguyur hujan ketika taneuh tandus tatangkalan layu di hujanan Masya Allah iya kari ngeunah kajahoan ngeunaheunana mencet ke bos 100 kamari keneh geus beak daharna tiis di mana bae Masya Allah dek zikir tadi sarapan heula padahal mah teu kudu ditita jam 3 geus sarapan ti heula Masya Allah mantep jasa nah ya kan tiis neuleuwih tiis deui ketika aya siraman rohani wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa aya hujan cai aya hujan ma'arif wal asrar ketika jelema istiqamah dina tariqah henteu gideg-gideg endek paharep-harep jeung bupati deuk paharep jeung gubernur deuk paharep jeung menteri sekalipun presiden jelema tah mah kabeh dia isuk pageto ge bupati ge paeh gubernur ge paeh menteri paeh kiai maot beda setting bahasana ya kan paeh kabeh ge jadi ulah ku sebab deket jeung pamarentah gibeg Masya Allah Ki Fudoli lamun cara mah deket bupati beda bupati hayang rada nambah yeuna tah ieu jurig nu sebenarnya mah tah ulah gideg dek sahat sarwa makhluk Allah ketika bener-benerkeun ketika salah-salahkeun tadi Pak Bupati di dieu makomna makom thariqah nyaritakeun dahsyat anu ngomong teu beres Bupati ya ulah sekali-sekali deui sia di makom ieu nyaritakeun bola ye sembarangan teu meunang tapi orang doakan persitana supaya jadi wali ya atau bupati dah lah kena jadi wali minimal wali kota lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ulah sambarangan hayang ngabogaan ma'arif wal asrar kudu istiqomah sesuai jeung aturan guru mursyid hartina guru mursyid nunuduhkeun kana suluk hartina ngambah lain ngambah sangambah-ngambahna tapi ngambah di makom aya makom-makomna nu dibuat dina Qadiriyah wa Naqsabandiyah 9 makom tobat makom sobar makom zuhud makom syukur makom tawakal makom khauf makom roja makom ridho makom mahabbah niti dina makom-makom hiji-hijina makom suluk ngaranna lain satabrang parahna nah ieu mah kulantaran makomna umum urang nyaritakeun secara umum bae heulanan
ulah sambarangan mere torikoh ka jelema nu teu masantren besi salah. Sangkilang nu masantren ge lu masantren ukur heula geus sabaraha taun ieu masantrenna karak 5 tahun mah kakaraknya nyaho sakieu doang. Asal ditanya sakieu nu teu nyahoan mah oh berarti ngerojok sakieu lain masak caina sakieu. Eta sia masuk ka mana bae pikiran teh ngeres jasa tuh kan. Nah lamun geus 10 tahun 15 tahun alatna geus tepi ka anggeus juman syamsiah geus diaji kabeh jamul jawame goyatul usul selesai tafsirna berikut mustalahat hadis berikut mustalahat nu paling penting cek guru urang Mama Bakri sempur tentang akidahna heula ulah belewuk bahasa mahna ulah belewuk pikihna ulah belewuk akidahna ulah belewuk kakarak menang dibere torikoh lamun kakarak jadi santri doang kula nu sok didongengkeun dea hiji santri kakarak ge 1 tahun 2 tahun mah santrena dibere ilmu tauhid anu luhur ku guruna ketika ngaji kabeh menang ti Allah urang nu Allah ti Allah keke ngaji deui sarua bae gerak urang ti Allah kicep urang ti Allah wabeh ti Allah langit ti Allah bumi ti Allah nu Allah kabeh urang mah teu bogana naon urang awak urang nu Allah berikut ruh-ruhna ge nu Allah nu urangan asal ngaji kitu kan ai santri anu kakarak mah mikirnya na oh nu Allah kabeh mantap caknya kabeneran kiai aya tamu dek disuguhan cak kiai tewa kotokna nu gede teh jago pencit sangkaan kiai kan nu kiai horengan nu santri nu tadi teh barang maghrib si santri neangan kotok da hiji kotok aing nu jago ye kamana caknya ye kotok teangan bebeja ka mama naon sia leungit kotok hiji nu jago gede oh tadi ku mama meureun dipencit caknya kunaon tuh mama dipencit lah tuh nu Allah ye caknya oh masalah geus didokeun beja nu Allah oh geus masalah tuh kan nu bodoh mah diancam ku nya sia ku aing awas dideleukeun ku aing mana kotok kiai nu gede ku aing ayo sialah eueuh kebenaran kiai teh boga kotok boga ge embe pencit bae ku nya pencit embe atuh kiai ge sarua barang magrib jangan embe oh hiji tangan ka santri aya tanu tadi teh sia mencit embe aing nya cak ke kiai teh oh kiai kunaon atuh dipencit atuh nu Allah cak teh atuh ku kulang dipencit bener ge nu Allah ulah gede teuing atuh kiai ngarumah sial ta santri goblok cekeun ieu kan salah mere ilmu nuncan wayah dibere Allah-Allahan bae akibat dibere akhirnya kos kitu tah bere heula fikih bere heula tauhid ulah langsung ka Allah bae asana sendal kiai bea kabeh masya Allah. Nah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jadi kudu tata cara torikohna mimiti tauhidna heula awal wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistikon sifat 20 nu mantep heula sanggeusna sifat 20 nu wajib ka Allah nu mustahil ka Allah nu jaiz ka Allah geus mantap wari kakarak ngaji leuwih jero deui tentang tauhid af'al, tauhid asma, tauhid sifat, tauhid zat. Didijangke bakal digambar ku ahli thariqah mah. Di awak urang teh aya lelembutan, aya latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul khafi, latifatul akhbar, latifatul lapas, latifatul qalb. Anu dina Al-Qur'an dijelaskeun aya alamul amri jeung alamul khalqi. Seperti etalah dina ilmu thariqah ieu mah sakadar ulah totorekatan mun dibere ge can meujeuh nama ulah. Alhamdulillah di Tangerang Pak Bupati loba thariqah tapi laporan ka sim kuring diulah aman. Sebab loba thariqah nu miku masa sih negara di pamarentah anak buah Bupati Zaki norekat haju korupsi. Pan ke jadi wali tukang korupsi masa sih?
teu bagus. Aya deui nu norekat dagang limbah, manya wali dagang limbah. Nah ieu kan teu bagus ye. Nah aya tukang ceramah masa make DP, akan teu bagus. Lailah para jamaah kaum muslimin, akidahna heula kudu dimantapkeun ka Gusti Allah, fikihna kudu dimantapkeun ka Gusti Allah. Karak. Nah aya deui jelema dibere ku guruna, ngan guruna kelantaran geus wali hebat, percaya muridna ka guru. Lamun guruna geus soleh, guruna geus jadi waliun min auliyaillah, murid percaya kajen ku kumaha ge. Aya hiji jelema neuk ka kota, bebeja ka guruna. Waalaikum, musen ka mana sia? Neuk ka kota cenah. Ayo kok bebeja? Kula ngawa motor tapi teu boga STNK. Supaya aman ku polisi. Oh, cak guruna ieu bae ye. Ye nya mun aya polisi ieu bikeun. Oh, nun. Gasupkeun nya teu dideuleu deui. Langsung naik motor pede jasa ta muridna. Percaya ka kiaina kan? Ya Allah, aya polisi sarua bae. Tapi lain polisi Kapolres di lain. Langsung nyanet eureun atuh kumaha? Surat. Langsung dibikeun. Ini kebenaran barang di dalam Majmu Syarif. Surat Majmu Syarif. Cek polisi ini mah Majmu Syarif, cek mana? Lah, ini di sini berbagai surat ada. Yasin ada, Rahman ada, Tabarok ada. Ya, lebih lengkap ini, Pak. Ini dari guru saya. Polisi bingung jadi kos kieu cek na. Udah SIM aja dah, SIM dah. Udah surat mah biarin dah, SIM. Bikin kuncinya SIM nah. Barang di dalam fotona beda. Di dalam deui jeung foto. Ini kok beda? Beda apanya, Pak? Ini foto SIM apa wajah kamu kok beda? Ini bukan SIM kamu ya? Bukan, Pak, dapat minjem. Atuh SIM mah jangan minjem. Harus punya pribadi. Wah, yang dipinjemin aja nggak bingung kok Bapak bingung. Cak polisi, udah jalan aing puyang cenah manggih nu kos kieu mah ye. Wah yang berangkat cenah balik ditanya ku guru, "Kumaha? Selamat guru." Nah iyalah guruna wali nyalametkeun. Membuat gerogi polisi. Tapi coba-coba orang minta cai ke Haji Mamin tangkap polisi jeung Haji Mamina ditangkap. Bahaya ieu mata ulah sambarangan. Kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Thariqah adalah suatu jalan untuk menuju wusul ilallah. Tanpa thariqah jarang, walaupun aya nu dimurad ku Gusti Allah. Dengan cara-cara berthariqah intina adalah berzikir ka Gusti Allah, zikir Quran, zikir tasbih, zikir hamdalah, zikir takbir, tetapi aya nu khusus zikirna kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Dengan la ilaha illallah runtuh kabeh. La ilaha illallah pangeran anu hak diwajib, nu wajib disembah, nu hak wajib disembah kecuali Allah. Lamun Allah geus di pangeranan berarti Maha Pencipta. Nyiptakeun langit jeung bumi berarti eueuh nu bisa nyiptakeun langit kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun bumi kecuali Allah. Maha Pencipta manusia. Moal aya nu bisa nyiptakeun manusia zahiran wa batinan kecuali Allah. Anu nyiptakeun sehat jeung gering, eueuh nu bisa nyiptakeun sehat kecuali Allah. Eueuh nu bisa nyiptakeun gering kecuali Allah. Eueuh nu bisa ngahasilkeun kecuali Allah. Eueuh anu bisa ngamadaratkeun kecuali Allah. Nu ngamangpaatkeun, nu ngamadaratkeun kecuali Allah. Jeung eueuh nu bisa ngasupkeun ka sorga, ja sorgana ge nu Allah kecuali Allah. Eueuh nu asup ka neraka kecuali ku Allah, ka neraka jeung ka sorgana ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mantak eueuh hiji zikir nu paling nyalametkeun min azabil qabri, tibatan tina siksa kubur, min la ilaha illallah. Bacalah la ilaha illallah, cuman make guru minimal secara umum ba'da salat tilu talqin zikir la ilaha illallah, tilu kali ba'da salat la ilaha illallah, la ilaha illallah.
adapun kadituna engke mungkin qadiriyah mungkin naksabandiyah qadiriyah wa naksabandiyah syatoriyah khalidiyah naksabandiyah dan lain-lain sebagainya terserah kumaha ente menang ti guruna nu penting guru mursyid jeung ukur ku diri sorangan geus mejehna apa henteu sebab lamun geus ti guru kajen ku kumaha ge geus teu misleud aya hiji jelema muriang bareng muriang bingung teh kieu maksudna ieu teh nu sok dipenta cai teh eueuh keur ka Mekah umroh nyadakan bingung ya Allah ya Rabbi ya hendak menta cai ka guru eueuh sedengkeun asal muriang ka guru asal naon ka guru ieu eueuh akhirna datang bae ka dinya aya anakna dokter anakna mah Waalaikumsalam naon abah muriang cek nya teh aju anak-anak muriang aju biasana ka abah menta cai cek nya nya ge gua menta cai bae oh ya penyakitna naon eta anak panas cek nya rada eungap saeutik dibere ku nya lantaran dokter resep ya berarti ya panas turun panas napas berarti ya obat asma dibikin ya udah tebus aja ya ini ke mana aja ke apotik mana tebus ya dah ya dah terus bae ka imah nya namakan pikiranna mikiran bapana bae cek ya geus dikacaikeun jadi dikacaikeun tulisan anakna teh geus inum ya cek ya teh obat ti kiai diinum cager benang saminggu benang 3 poe datang ka dinya mau kotok mau bakakak Waalaikumsalam naon ieu ulah bersyukur ieu sakumaha abahna be cenah ieu beuh mun di abahna sok dibere cai kadang-kadang dibere oret-oret ayat Quran dikacaikeun higa sarua nu kamari teh dikacaikeun cager anakna bingung jeuh resep tah bah cekeuna ku resep dikacaikeun cager cekeuna ya geus aing jeung cekeuna ieu sarua jeung aing belajar cekeuna tah beneran menang saminggu si dokter eta muriang sarua muriangna panas jeung napas nah aing nyieun resep sorangan dikacaikeun cekeuna teh sarua nya nyieun kana sorangan aja dikacaikeun diinum tambah parah cekeuna teh apa laisi itu cager aing teu ya diteangkeun deui ka dieu itu itu nu menta cai teh letak ka dieu ayo maneh kamari ieu dibere resep teh dikumahakeun dikacaikeun aju diinumkeun cager kok aing mah ieu penyakit nu akur jadi tambah parah emang kumaha kitu heuh cek manehan kula mah ieu lain kuna naon nu dideuleu teh abah maneh nu dideuleu teh guru geus teu neuleuna naon boga kayakinan guru teh diijabah doana geus teu naon deuk naon ieu mah ti guru boga kayakinan kos kitu alhamdulillah salamat aya maneh neuleuna saha nu dideuleu cekeun untung teu paeh geus ya tahilah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah jeung guru ahli Allah beda mantak urang kuari hayang jadi murid tuan saya teh sakumaha tadi bukit turmudi dicaritakeun ieu tuan Syekh teh ngabogaan buku nu sakitu samadal basor sapangdeuleu mata aya catatan muridna kieu dongengna teh menta ka Gusti Allah munajat supaya kula ieu diangkat darajat atawa dikumahakeun disalametkeun enggeus tapi cek tuan Syekh aya kula mah geus teu hayang nu penting murid kula salamet murid kula hayang disalametkeun kasalametanna kumaha ulah aya hiji-hiji acan nu diasupkeun ka neraka geus atuh cek Gusti Allah catat dina bukuna sapangdeuleu mata ente ulah nanyakeun di mana pabrikna leces ulah ieu lain buku kos kitu ya mah buku maknawi alhamdulillah dengan modal mahabbah bakal dicatat urang di buku eta kamahabahanana cara Pak Bupati mawa sapi ente bahkan nyokot sapi kan beda gubernur mawa JBG mawa ka dieu urang Pandeglang ge aya nu mawa ka dieu jeung berikutna eta ngaranna tanda mahabbah aya anu mahabbah mere aya nu mahabbah atuh nyokot kieu cenah aing mere kabeh deuk sanu ngadahar teu kumaha sia bae eta urusanana tah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah dicatat di akhirat
di akhirat nanya Tuhan Syekh ke malaikat Malik aya murid kula nyasab ka neraka. Coba periksa ke malaikat Malik. Cek alhamdulillah ya rabbil alamin. Nyana cicing we kieu. Geus geura ka sorga atuh. Cek malaikat Malik geus geura ka sorga. Moal. Emang kunaon moal waka ka sorga kula mah lamun can anggeus si jelema ka neraka. Emang kumaha beusi anu nyasab murid kula. Masya Allah lamun urang boga bupati model kos kitu tah mantep jasa guys. Boga gubernur model kos itu tanggung jawab terhadap rakyat mantep. Tahu lah bupati jeung gubernur mah kurang geus nyaho dadaek tau. Boga presiden mantep seperti itu, mantep seperti mantep. Kumaha ngomong nanya. Mantep tah. Tanggung jawab terhadap rakyatna. Masya Allah. Geus lah ulah nyaritakeun politik. Capek nyaritakeun politik. Engke Habib Umar Montohar teh nyana ahlina teh. Nyana ge terlibat hutang bangun eta. Nah, iya begitu titah kasor ka neraka sorga moal waka ayeuna kena jajahoan heula kabeh ka neraka. Akhirna geus beres saparona geus aya 3 prapatna masih kene nangtung di dinya kene becek Tuhan Syekh kajenting kaula dititah ka sorga moal daek moal dirobahkeun suku kaula uhariku kodami. Kula moal ngarobahkeun suku kaula dampal suku kaula di dieu selama jelema masih kena can anggeus ka neraka. Beusi aya murid kula nu diasupkeun ka neraka kula tanggung jawab moal kudu ditinggalkeun. Masya Allah etalah nu urang nikmat jasa boga Kangjeng Nabi nyapaatan syafaatul uzma boga waliullah kutub auliatun Syekh Abdul Qadir nu tanggung jawab terhadap muridna. Aya muridna nu tilok salat naot begitu ditanya man rabbuka Abdul Qadir, man nabiyuka Abdul Qadir, wa ma kitabuka Abdul Qadir. Malaikat bingung Abdul Qadir kabeh gini. Ya Allah ya Rabb aya hamba Gusti mah uninga ditanya teh kabeh jawabanana man rabbuka man Abdul Qadir bae kumahakeun Gusti? Siksa. Langsung disisa. Sia ditanya ku aing Abdul Qadir kabeh siksa sia ku aing. Jol teh Tuhan Syekh Abdul Qadir deuk naonan dia. Ieu ditanya Abdul Qadir deui ieu. Ieu tah maneh tah ieu gara-garana ieu. Mata kedek disiksa ku aing. Bejakeun ka Gusti Allah coba sakali deui. Bejakeun ya Allah ya Rabb Abdul Qadir na aya. Ditanya man rabbuka Abdul Qadir kabeh man dabyuka Abdul Qadir kan salah ieu. Kumahakeun Gusti? Siksa. Sia aing mah malaikat jageuna tetep disiksa sia ku aing. Pamonggol ditaikeun ka luhur cekel ku Tuhan saya blok kadiekeun sia tapal kadiekeun dirambet ku Tuhan saya blok sambarangan sia suknya teh bejakeun deui ka Gusti Allah bejakeun deui ka Gusti Allah Gusti palu dicokol. Hai sia elehan amat atuh sia malaikat tanaga-anak gede. Masya Allah meureun make babacaan panjana babacaan bismillahirrahmanirrahim mali bejakeun ku aing sia ka sia. Nah ieu cenah palu geus dicokot ku Abdul Qadir ku kumahakeun ieu tetep bae siksa jang nyiksana tuh kumahakeun bejakeun ieu mah pasek kitu pasek salat tilok naon tilok ieu mah ngan sakadar ai haol doang hadir ge lain zikir dek dahar bae aya nu ti perbo pan ieu dahar rebo kemis Jumat Sabtu datang ka Minggu waduh masalah sih ku cinta-cintana ka Tuhan Syekh Abdul Qadir di imah teu masak daharna di dieu di papai unggal imah masalah. Nah ieu pasek ieu pasek ieu kumaha ieu bejakeun ka Gusti Allah lamun memang ieu murid kaula pasek ilam yakun jayidan fa ana jayidun lamun murid kula salah murid kula teu bagus kula nu bagus ulah dideule muridna nu dideule ieu Abdul Qadir bejakeun ka Gusti Allah bejakeun ka Gusti Allah teu daekeun malaikat bung aing balik deui bong aing bejakeun lamun sia teu daek bebeja malaikat munkar nakir ka Gusti Allah ditutup ku aing sorga jeung neraka
moal aya nu ka sorga moal aya nu ka neraka bedakeun ka Gusti Allah ambo teh si ngomong. Nah ieu lamun diserap ku nu bodoh kan bahaya. Bahasa wali Allah anu kudu dicairkeun ku urang loba pisan bahasa-bahasa kutub anu dina wiridan ge kan kudu digurukeun. Ya tamkisa ya tamkisa batus ya batus ya besar. Nah eta kan teu kaharti bahasa naon kudu digurukeun. Ieu teh bahasa saha deuk kumaha seperti bahasa-bahasa anu tadi. Lamun urang nyaritakeun bahasa Tuan Syekh Abdul Qadir ieu kan bahasa lain lalagan modal dina thariqah heulaan siki apa heulaan tangkal. Coba begitu Kangjeng Nabi Adam turun ke alam dunia ieu teh kan aya tatangkalan. Eta tatangkalan buah apa heulaanan? Heulaan siki buah apa heulaan tangkal? Heulaan siki, apaan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh moal aya tangkal jalan mun siki. Atuh heulaan siki, atuh pan siki teh ditangkal. Heulaan tangkal atuh pan tangkal teh meureunna nanti siki. Datang ka kiamat moal anggeus ya. Urusan naon eta mah? Urusan siki adalah roh urang, urusan tangkal adalah awak urang. Jadi berarti bahasa wali mah aya siki di jero awak moal aya di mana ge dengan bahasa ada biji di dalam pohon moal aya masa siki di jero pohon aya ge siki di jero kadu eta mah aya ari siki di jero nah atawa siki di jero calana jelas eta mah mal diteruskeun asuai sama ngareres jasa ye pikiranana. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, simkuring hanya sekadar macakeun silsilah bahagia aya masyayikh qadiriyah, masyayikh naqsabandiyah, masyayikh turuk di dia halal hadir. Perlu diketahui Syekh Syumi adalah ketua thariqah sadunia. Nya nama sering kapanggih ngimpi jeung Kangjeng Nabi. Perlu dikanyahokeun nu mantak henteu kudu terlalu perhatikan kukuman nu penting deuleu wajahna bae. Nu saat ieu dilimpahkeun ka Habib Lutfi ayeuna jadi ketua thariqah lain nasional tapi sadunia. Sebelumna ieu maka bahagia aya keanehan nyana deuk balik malam Jumat kan di dieu. Deuk balik nya nang sampai bandara cikula ka Pak Haji Agus coba Habib Syumi telepon supaya hadir di haul coba geus datang ke bandara. Makanya nak balik dari kadi lamun lain titah ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa Syekh Habib Umar lamun lain dicolek ku Tuan Syekh Abdul Qadir mal bisa aja kula masa pira kula tuh Habib lain kiai lain nanti itu makan Habib tapi kan jana darah rai kita kadi berarti kan aya nu Noel ya Haji Habib Rojak ke ditowel tadi ku jahe nirilik jana kadi ya beda toelanana nya mah jurig mah. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah tetegkeun tauhidna tetegkeun fikihna tetegkeun syariat tetegkeun thariqah tetegkeun hakikat aya syariah kitabna jelas aya thariqah kitabna jelas aya hakikat kitabna jelas dengan guruna jelas mun kukula dicaritakeun tentang syariat jelas fikih tama urusanana untuk tathhirul zahir thariqah untuk tathhirul bawatin. Nah, lamun hakikat ieu adalah tahalli anu nimbulkeun kana ma'arif wal asrar. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur wasyifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Etalah ayatnya. Iraha de waktu ke orang bahas tentang ayat eta sekaligus dengan ayat ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izati wajadilhum billati hiya ahsan nu dina Al-Qur'an yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Mun kula jaritakeun seputar hikmah bakal resep lantaran hikmah lah malain ceramah model kiai-kiai. Hikmah mah ceramahna dakwahna make hal ialah iraha deui waktu disatukeun kula loba kiai-kiai ke urang dengekeun ieu mah mantepkeun soal fikih yakni syariat mantepkeun nu berthariqah supaya istiqomah mantepkeun di mana geus berhakikat.
Nah, hampura simkuring, hampura keluarga besar Pondok Pesantren Al Istiqlaliyah, terutama Abah simkuring, Ibu simkuring, jeung urang kabehan mudah-mudahan dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, diaku sebagai umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diaku sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. Sakitu bae, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.